Sok atuh sing bener baca heueuh mah yang diajar. Sok. Ieu huruf naon? A, Ye. K, Nu ye. U, Ye. A, Ye. N, A, Ye. A, B, B, Ye. A, Ye. A, Coba hiji kenan. anu itu sah? Apa eta huruf teh nu kumaha? Ieu huruf naon? A, K. A, Ye. Hijikeun. atu, Atuh pira ku atuh sia teh Mamat pan ieu mah K lain teh. Naon nu pokona sing bener? asu. Gregeteuna aing sia kumaha. Aya apal huruf teh bisa dibaca sia mah. Sok nu bener. Sok naon ieu? Ieu teh K pan lain S lain. K. Aci, Aing kang teu punya ngajarkeun sia Mamat di ieu aing mah. Naku naon sia? Heh? Keur naon? Si ieu tah diajar hayang diajar maca cenah. Heuh atuh diajarkeun ulah kitu sia mana? Ieu teh budak keneh da yang beunang mentalna. Oh, geus apal huruf aman sanari. Heuh teu aing ngajarkeun kitu mah, hayang beunang mentalna sia. Heuh, sok atuh sia sok. Yeuh. Sok baca yeuh. Ieu non. A, Yeuh. K, Yeuh. U, Dibaca. atu, Astagfirullah. Yeuh. A, Yeuh. K, Yeuh. U, Dibaca. atu, Sing bener goblok. Naon ieu yeuh? aku. Tah, kitu. Tah, mun ngajarkeun budak kitu sia ulah dicarekan. Berarti heuh nya euy. Heueuh, ngajarkeun budak mah kudu kitu. Yeuh. A, Yeuh. N, Yeuh. A, K, Dibaca. ayam. Goblok. Sing bener. Anak. Tah, gitu. Tuh, demposal. Gitu ngajarkeun mah. Pan ku sia ge sarowe disentak kok di. Oh, wajar saeutik mah. Ieu naon ieu? B, Ieu. A, Ieu. I, K. Ieu hijikeun kabeh. Iya hijikan. Heeh. Aku anak babi. Cungur. Sia. Sakola di mana sia, Head? Di sakolakeun teu? Geus cenah ulah diamuk sia mah. Ah, cungur. Urus ku sia tah. Mau dicarekan. Da ongkos sia mah belaguk-belaguk teuing tuh da. Sia mah diajar lah sorangan tuh. Najis aing ngajarkeun ge. Yang ngajar ku maca aing mah di sini ongkoh atuh. Guys, gagal yuk. Bisa kayak gini. Kenapa ini bisa kayak gini? Berdiri. Gak apa-apa, Ade, gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Kenapa bisa kayak gini? Saya kaget, Pak. Aduh. Sal, kunaon mana sal? Kenapa harus kaget? Kunaon? Harus hati-hati. Ditilang, Pak. Aduh. Ditilang. Makanya harus hati-hati. Saya teh barusan mau nanyain alamat. Adek, makanya kalau nggak pengen kaget, harus kecepatan juga disesuaikan. Ini jalan kampung ini, pakai helm makanya kalau pakai motor. Cek Bukan pakai mau di nyerang. helm tadi, Bukan Ke. mau bilang. Saya teh mau nanyain alamat rumah Pak Maman di mana. Oh, Pak Maman, Pak. Iya. Itu pengkarir lapang. Oh gitu. Adek nggak apa-apa ini. Nanya ke alamat tuh, Pak. Iya, saya nanya alamat tuh aja. Aduh, gimana ini? Oh, nanya meh. Ngeri awak. Supali di tupak, apa? Udah deh ya, itu aja ya, Pak Dojak ya. Siap. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Siap. Saya mau ke Pak Maman dulu ya. Iya. Namanya keur kumaha Pak Sal? Kurang kernya ya, Pak. Sugan teh hilang dia polisi teh. Hilang. Coba Coba di helm geura. Yuk, repet teh ngagi beka dieu. Aduh. Heuh di helm pan maneh simbo ka segalana naon jadi tereuwas. Geus ke siap. Yap. Oh, bantuan atuh, ya kumaha ieu bantuan. Bantuan. Ih. Yap. Ya pati salong pemanuk di helm tuh.
Di mana harus lagi sana anak? Ih, sama bisi. Wah, pada kecilin. Bisi hujan, kumaha tuh bisa polisi. Lah, mau tidak tadinya. Tahan deh. Ya. Aduh, di mana nih di rumah Pak Maman ya? Dari tadi udah keliling-keliling saya teh. Udah nggak ada orang lagi mau nanyain. Duh, ya Allah, mudah-mudahan ada orang ini mau nanyain di rumah Pak Maman. Ini nih, ada orang nih. Itu orang kenapa itu? Padahal saya mau nanyain alamat. Aduh, Dek, kenapa, Dek? Bisa kayak gini. Aduh. Sini, Dek. Aduh, bisa kayak